luhur besi luhur tengke dimimitian ku hayawaniah heula lantaran insan teh al insan hayawanun natik manusia teh hewan lamun nyaritakeun hewan naon bedana manusia jeung sapi naon bedana manusia jeung munding ge cek urang Garut cek urang dia mah kebo serem kebo lamun bahasa Bandung teh teu betah munding itu mah munding teresep mun bahasa orang tuh sapi kebo nginaheun asana kana jantung kos tadi tak kijuri kurang resep ja maksudnya resep teh bahasana nya bahasa okos asa-asa dipinang gitu tah kos WH sakitu bae jas bahasana tah geus kos kitu tah ngeunaheun kadangnya asa-asa Bunyamin es hirup deui tah ieu urang teh hayawan lamun nyaritakeun hayawan atuh sarua jeung kebo sarua jeung sapi lamun kebo ngan sakadar dahar nginum lamun numpakan bikangna naon tah ngaranna kebo naon tah ngaranna ih sama bahasa ka kebo naon maknya jima mah Rusdi tamah kebo ya kebo lagi jauh ngan teu wani nyebutkeun teu bagus eta disebutkeun tapi lamun teu disebutkeun kan teu paham bener teu lalakina mun numpakan bikana ngaranna lakian eta bahasa budak eta sakitu da bae mah tah dahar nginum lain dahar malah nyatuan ngombong lakian nyatuan ngombong lakian eta kebo tah lamun aya jelema sakikituna tah ngan sakikituna doang tah dahar nginum lakian ka masjid teh nyaho ngaji teh nyaho sakikituna bae eta sarua bae jeung kebo besi ibu boga salaki kos kitu kebo aju ibu dah kayak gitu atuh kebo bikang